Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Nah, ini kuping gajah Porgeti, Mas. Kalau namanya di sini nggak ada kupingnya ini, jadi bulat. Kuping gajah. Iya, ini kuping gajah, Mas. Kuping gajah kan gede. Ini mah yang baby. Oh, yang kecil. Ini anaknya. Nah, Kalau yang besar ini ya. oh kalau yang besar mah ini beda lagi. Jadi yang besar-besar. Si Mas banyak nanya mau beli nggak? Iya mau sih nanti kalau ada lahannya, tempatnya, naruh bunganya. Naruh bunganya mah di atas parak bisa, di atas kenteng juga bisa, Mas. Apa tuh Pak? Dengar tiun. Orang purba anjir. Kalau nggak salah para itu suhunan. Suhunan apa lagi? Aduh. Suhunan. Anjing ngati-ngati kemana gerak. Saya ada penjual, Mas. Ada yang mau beli, yang mau ngeborong semua. Ah, Alhamdulillah lah. ya alhamdulillah. Si Mas mau? Mau nggak dikasih? Beli. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. ini yang mau belinya. Masuk. Kalau cara raya gini, Hah? cara raya, Ke Araya, ya alhamdulillah. pada ninggalan kuping gajah, ya Mana? itu cara raya kieunya, Punya saya tuh kan. ya pangaos sabaraha itu, Ieu mah diical. mau dical, ya, Moal deui. wah, Ya, mana tuh, paling okean ieu, paling oke tamu nu ieu mah entos ieu teh. ontosnya, Ya, cara raya kieu itu kuping gajah teh nya, anis Pak, naon ieu teh? deui. Oh ceuli, oh ada orang Sundanya, Iya, orang Sunda mah bener. ceuli gajah. Amun si ieu teh orang mana? Tadi teu ngati-ngati. Aduh, Ayo bingung urang oge. ceuli gajah, nu belang ceuli gajah. Ieu belang Pak. Nang Oh iya lagi teh ceuli gajah keneh ieu teh. nya. Oh, Api-api. Ceuli gajah nu belang mah awis geuninnya. Nya nu Belang mah awis. Yo, ceuli nu boga nama geuning belang teh ieu deh teu payu. calik ah. Mohon mangga. Di mana? Sia. Ngaja we abdi mah ti ieu di parapatan Prancis. Waduh. Eta paling dinyaeun Eropa geuning. Duh sararae kieu ya. Kenal Oh, iya. kumaha? Abdul Abdul dari mana ini teh? dari Lampung ah. Oh, dari Lampung. Rantau ah. Merantau. Aing ngomong bahasa Sunda teu ngati-ngati. Udah berapa tahun di sini? Belum ada sih, baru 2 bulan. Baru. Acan-acan bisa Sunda wajah karek 2 bulan. Belum bisa bahasa Sunda dikit pun belum. Ya, Kayak lamun bawa nang geus akaran yakin bisa. Oke, boleh akaran bisa bahasa Sunda. Pasti bisa. Ayo iya kuping gajah di sararae kieu tah. Ae Pak mun ieu hargana 1.500. Katanya Mun ieu nya 300 gitu anu ieu parang pula ieu jenis kuping gajah keneh tapi ieu mah buleut curi gajah keneh nya ya kayaknya. mun ieu ciga bebeungetan di dinya jadi sabaraha nya ieu Ieu teh celi gajah hungkul ya nya Oh. dijual mah nya. mah. Celi nu ngajual dijual mah. Moal Pak. Bade kopi mah? Sararae kieu. Ah, wios. ngopi ya, ngopi. Wios. Oh, ieu nih sararae kieu ya tuh. Nah, Ieu teh jenis naon ieu teh? Porgeti eta teh Pak. Ieu teh Tamun ieu Mas tadi celi gajah. ieu celi naon teh mah? Ieu teh amun disebut nama da celi gajah mah anu aya anu belahan. Gede gitu ya. Ieu mah teu aya, teu aya. Ieu mah celi naon tah? Ieu mah ciga nama irung gajah. Irung gajah. Irungna. Oh, aya celina aya irungna pasti aya. Aya letah gajah nu Wadukna aya teu? wadukna. Si Mas tahu nggak arti waduk? Aduh. Adukan. Aya bener. Oh, bener. Adukan gitu. Ayo kenal sih atau mana?
Tah amun ieu sejenis pilo Pak. Pilo Ieu pilo sanes kuping gajah sama sanes pilo Sudiroy parigata. Apa ini ah? pengawas separaha itu nu kieu teh. Sudiroy ini Mas. Sudiroy. Oh, pilo Sudiroy. si pilo. Kalau ini Sudiroy, kalau saya ke si Mas Sudi teuing. Belinya. Iya. Ya nggak ngerti saya ketawa aja. Oh, benar. Lalu Mas, kalau tinggal di Bandung mah kebanyakan orang Sunda mah gitu suka guyon. Ya bercanda. Nah, Guyonnya. Amun ieu Pak Monsera pilo keneh yo ge Monsera parigata. Oh, iya mah pilo nya. Aya nu bodasan sagala ieu. Nya belang gitunya. Apanya namanya? Hapur, Hapur. Bunga hapur. bunga hapur. Tahu enggak? Ini kok beda ah? Nah, Memang ini apa yang mana? Cobi kumaha ieu teh? Ah, bodas ieu mah bodas bodasan jadi parigata lamun eta mah. Oh, parigatanya pengawas sabaraha gitu teh. Mirah ayeuna mah Pak, bareto mah ieu nepikeun ka jutaan ratusan juta. Ya, Ayeuna mah sabaraha sih? sabaraha? Ngan saukur ayeuna mah 700.000, 800.000-an lah. Sadaun. sadaun. Setahun. Lainnya ieu dang-daunan anu belang kieu mah rarawisnya. Ya. Tapi nah jelema mah nu belang teu payu-payunya. Halo. Ciga ieu belang. Belang teu payu-payu. Aduh, ayo. Caca mobil kapeureupeunang. Ciga nama kapareupeun aku seblak. Heeh. Ciga nama. Aduh. Ngerti enggak Mas? Enggak. Enggak bagus. Ah, ciga Mas. Sok atuh Pak, Iya. bade nu mana atuh Pak? Kurang pilihannya lah. Nya Oh, sok nya teh ala rasa nya teh nya kamu Dicalon deui. mun nu sanes mah kan kamu ke luar negeri. Ya. Atas ke ieu cing teh tos asing ke luar negeri mah cing abdi mah bade jang ke luar angkasa cing teh itu Anjing belakna kumaha. melak nya di ditu kita teh tiasa gitu kan ditu. Si Mas tahu luar angkasa. Saya mah ya Saya juga nggak tahu, dia mah orang gila Mas yang begitu Mas. saya mah ya Aduh. Borong ah. ya salah ya kok abdi teh bade diborong gitu nya tiasa teh ngintun gitu ke luar negeri. Nah, tiasa wae ayeuna mah sistem paket ka mana-mana we. Dipakekeun ya. Tah ieu basa kamari ka Namanya. ditu ka akhirat dikirimkeun. Rugi teh ka ditu. Teu teu dugi. Banyak Aya kene, aya kene. pakai jol udah kan teu mah euy. Aduh. Kamari eta teh. Nang teu ditarima. Ya artinya awit ieu nu pengawas nu sarakeun dia teh sabaraha ieu Tah teh. eta mah nang saukurnya ayeuna pasaran 50. Ya sagituannya ya namanya. Ya nih Arabi dia gininya. Ini eta mah rapi eta Oh, ya. itu juga nu pikiran ya rugi na itu. Aduh. Oh, atuh. Satu bade ngopi heula. Oh ya semua itu dan nuju di antosan itu bade yang pami mah kumaha pami ditawis pami teh Anu mana 70 M sadayana 70 M. mohon Salah. ya saya 70 M jaga ku sabelah dia 100 kali